goblok si Kosim. Awas ku aing. Oh, siapa cuy? Da ieu mah rezeki meureun kitunya PT lah ditolak mah. Kesambut. Sen, aja aku Apa cek? Ah, bobo ucing teh nur jadi aman tuh. Kan separuh napas Mang Kosim hanya untuk Ayu. mere kawe teh ulang menang ini. Duh, aing sare kataung penganan di lemur mah di jailan wae sare teh tepok sare jailan tepok sare jailan. Nah, etis tepat euy. Aduh, bukan we mau anu ngeganggu lah sare di dieu. Tarik hirup urang asa kieu-kieu teuing aya wae dibuli. Da urang keturunan bangsawan. Raden, Randi di Guntara. Nah, kulit teh dibuli. Nah, tadi hidup sampai steuy. Malah. Aduh. Apa cek? Apa cek? Hei. Astagfirullahaladzim. Desi bisa kaimpeun. Kumaha otak urang ge. Apaan cek? Apaan cek? Astagfirullah. Serius. Nah, otak orang teh dari era sih bapak itu kenal. Ngadoa lah euy, udah bawa doa. Pikeun wae si Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Doa daharnya. Sare. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahya wa bismika amut. Walelo doa sare. Duh. Sarangkeul kieu euy awak teh. Pada betah dipencetan duh. Tuh, beneran juga. Wah, euy. Bulan Den. Yo. Oh, mun Den. Kemana mana? Biasa we Den. Ke sawah. Sawah we. Bosnya we. Pencetan orang lah. Oh, mun mangga Den. Bener pencetan teh. Mun Den. Sukuna. Oh, mun mangga Den. Dongko. Enggak Den. Jadi kesiksa kieu aing bisa pacenya. Belum.
Goblok siapa sih? Aya we eksare teh. Aya we gangguan anak. Iklan anu psikosim diganggu wae. Tuh geuning. Beneran teh Nur. Ah, sekalian buka hutang 350 geus liat can ditagih. Si Pace teh. Tenur dia geura. Naon, Cek? Dia geus kedeung. Naon? Oh nya hutang 50.000 nu ti heula. Oh, aing lebeting hutang meureun ka jelema jadi poho. 50.000 teh nya. Heuh atuh, Cek. Kumaha atuh? Nya bayar atuh nah make kumaha. Ieu Heeh di imah teh kan aya 100.000. Deui heula angsulna 50.000 ka diekeun ka Teh Nurkeun. Kayak di Teh Nur 100.000 ka pacekeun. bener. Heuh atuh bener mah nya bohong atuh. Ya uing katipu deui. Moal atuh. Ah ya duit mangan 50 na. 1 2 3 4 5. Ulah bohongnya, yeuh. Heeh. Ku Teh Nur dicokot langsung nanya. Nya sok ade. Pace ditungan di itu. Jom. Oh, nasib Pace. Kenang we katitipu ku urang. Lah lumayan. Jangan depo sugan we JP atuh. Tuh aing Teh Nur ka mana? Ieu aing. Kenapa eta tipu deui Teh Nur duit gocap aing tah. Dibawa. Jakrak. Saya titip patrak. Cep. Cep. Siap Teh. Pak Teh. RT Kemed gitu. Siap RT Kemed. Gorengan. Teh. Tadi Teh. Gorengan ah. Teh gorengan gorengan heula lapar. Gorengan. Udah sia juga gorengan. Ini gawe heula. Siapa RT? Nanti dulu beli gorengannya mau apa? Oh, tahu gitu mah mau kesini. Aduh. Gelis galak. Teh padahal mata ditemui gorengan berlapar kieu mah. Keur ngaraon. Karena teh panas-panas kieu ngadon parasea. Ah ti wong saperkeun ah. Geus. Gorengan. Ning gawe heula. Siap Pak RT. Kanaonan kewe maneh panas-panas kieu ngadon parasea. Raden jadi Guntara. Aduh, naon maneh? Salim, keleun aing rarud ku untu maneh. Ke mana, Raden Raden? si Kosim urang teh. Bingung, geus ka mana kurilingan. Kurang puas ngajailan mencetan kurang seubeuh. Sip, udah puas si Kosim teh? Tadi si Kosim teh kabelah di itu tuh. Bener. Heeh. Siap ah, nuhun Sip. Sok. Ayeuna naon tugas urang teh? Milu jeung urang. Ayo man. Siap. Tela. Pace itu teh. Aing pasti di jailan deui ieu mah. Aduh, kudu ngumpet di mana aing ieu ye. Ah, ieu pede kudu ngumpet. Balik. Goblok heuh. Kemana cenah ngaleosan? Ieu aing neangan-anak. Seueuh aing ngajailan ngajajahna. Naur aing. Tahu eta na buuk, nasi keur buuk ka tiga buntut sapi ge. Aya ku aing. Tak minyak sengit bajuna ieu teh euy. Di sekitaran ieu mah bau-bauna mah. Siapa panggil? Ampun Den. Raden Pace ampun Den. Raden Pace. Sok ade ayo Den kaca. Ampun Den. Kaca ade dia. Lepaskan lah Den. Awas mau kabur. Mau Den. Goblok si Kosim.
Awas ya ku aing Kosim. Jadi si goblok tinggalin urut kita memawa aing. Oh, terus bawa aing tungguan sih. Tungguan sih. Tempat ke mana si Kosim? Jangan ku aing mah. Iya. Oh, balik dilalating aing kelakan nafsu. Aing leh sih. Siksa ku aing sih. Sakit. Cing coba. Cing jangan kayak di sini. Lain orang iya siapa? Naon mang, aduh. Naon mang, Naon siapa ngomong naon bieu teh? teu dasare mang pieu mah. Sare-sare. Oh, kumaha aja yang siapa teh? Mang mah. Om nyari-nyari siapa kemana, Bapak? Goblok na. Beri ku aing. Lebok si Kosim, puasna aing mimpikan si Kosim. Aduh. Tapi angre na impian teh euy ku teh nu nokat tipu. Aduh aing. Kabur dah. Di si Kosim mudah. Mang Kosim ketemu lagi. Iya, Neng Ayu. Habis dari mana, Neng Ayu? Habis jualan, Mang. Oh. Mang Kosim kenapa mukanya tegang begitu? Ah, enggak, Yu. Cuma ini nih apa namanya? Agak sesak napas, Yu. Sesak napas kenapa, Mang? Soalnya kan separuh napas Mang Kosim hanya untuk Ayu. Bisa aja. Ya udah, Yu, duduk aja dulu. Yuk. Aduh. Jualan apa, Yu? Jualan gorengan, Mang? Oh, kirain teh jualan donat. Enggak, Mang. Kenapa gitu? Enggak. Yu, tahu gak kenapa donat bolong tengahnya? Enggak. Kenapa, Mang? Emang? Karena kalau bulat itu cinta Mang Kosim sama Ayu. Mang Kosim mah bisa aja. Yu, lihat si Pace gak? Enggak. Kenapa, Mang? Kurang ngajar tuh anak. Emang gak lihat, Ayu? Enggak. Oh, ya udah tuh, Yuk. Mang Kosim mau cari dulu si Pace. Ah, gimana tuh? Hati-hati ya, Yuk. Yuk. Lili, kemananya ucing tinggal 2 poe itu balik-balik. Lili, Ipet, kemana sih? Lili. Astagfirullahaladzim, ai PRT kunaon apa tehnya? Itu ya Bebek Nur. Ya kali itu. Yuk. Bebek Nur. Astagfirullahaladzim, nih Pak RT ngarerewas wae, kumaha mu jantung Nur copot. Bius we copot oge. Kayak jantung Pak RT gentosan. Nyamun kitu mah atuh merenan. RT innalillahi, Nur meureun salamat na, kitu mah. Kan cinta kemed deh, cinta ka teh Nur teh cinta mati. Heuh nya geus lah, kabeneran ya Pak RT di dieu. Nur rek mayar hutang ka Pak RT nu kamari teh ya. Sayanya? Atos, ieu Pak RT. Bias. Wios ya aya. Bias. Dia. Iya sabener duit teh keur sa? Keur RT atau keur Nur? Ai Bebek Nur. Nah, geus atuh kadiekeun. Aya kitu mah da ieu tong ditolaknya rezeki mah Pak RT. Nyamunya tuh Beb. Yang geus atunya Nur terek dengan ucing si Lili geus 2 poe sia Pak RT teu balik-balik. Heeh atunya, Pak RT nuhun nya. Assalamualaikum. Tong kinting wae, ih.
Astagfirullahaladzim. Si RT ya. Itu. Tah demi si RT. Mana bayar angsuran kemari? Angsuran naon? Tak duit nu kamari keur kata Enur kan tibang emo. Kamaraha 50. Dep, budget 50.000 teh. Ya. Ya. Teh. Iraha mah ya nih. Kaurang. Oh, ayo we. Tah kitu ai mere kawe teh uang menang nginjem. Nuhun teh. Jangan ngelios wae ka sayang. Si mana? Ih, Ayo maneh kunaon nur lempeng teh ka tiga udah gue jurik. kau tuh apa? Budi udah pusing emok nur teh. Can mayar biasalah. Geus nanya bisa kabur si emok. Anger kelakuan teh maneh. Geus nya. Boga duit 50.000 teh. 50.000 maneh mah. Heeh, mau mere matung geus. Kayaknya saya deui wae ieu. Aya naon mah? Tamana rek ka mana ieu? Bade milarian teh ngerti Bang Emo. Oh, mana ti Bang Emo? Nuhun. Tuh, si Nur mah ka ditu, jik. Nuhun. Udah. Ayo, kalakuan si Nur, Bang Emo ke jeung Bang Emo. Aceh, kunaon mana baju yang berasa gitu? Puas mah belum mah, tos dikasih kosim. Nyiksa si Kosim. Mana si Kosim disiksa? Waduh, meureun mana mah. enggak saya tuh percaya mah. Gitu mah bisa kebuka si kosim. Si Pace nyiksa si Kosim. Percaya aing. Nya kitunya. Balik lagi. Kos, kunaon mana yang juga nu capek gitu ngos-ngosan. Munag si Pace kosim teh teu kaberik, aduh jangkar kehead lompatna dika tiga anak maker beger nya. Sok tenang heula ngarengap heula sing bener. Aya naon mana teh? Tah geus cenah pon si Pace teh. Tadi mah ka ditu lompatna teh. Aya naon? Geus teu kudu loba ditanyakeun ceu. Wirang kosim ngabejakeunana geus, kalian si Pace heula kosim mah. Aya naonnya? Si Kosim nu nyebut Wirang, si Pace. Wah bener iya mah. Si Kosim disiksa ku si Pace. Awas ya Pace. Papangi jeung emak disiksa ku mama. Si Pace euy. Kumahanya cara ngejailan mana? Ayah hayam si RT euy. Beunang sia maneh. Beunang sia maneh pake ku aing akan tas si RT. Cek. Bantuan emak mencik hayam, ha? Siap, Mak. Kirim bare dagingnya. Heeh, siap. Yuk, tenang. Ayo tuturkan. Ayo. Nah, ayeuna mana sih heula di dieu heuh. Heeh, Pak. Dongko we, maik nya 3 peso. Lah mencit hayam teh diruyuk, Mak. Geus bae cicing heula dinya, maik nya 3 peso nya. Boleh ting, Mak. Moal sok dongko nya. Teguan kade. Cit. Uang nangan ucing, bebek nur, kalau nyecerik wae bebek nur. Siap RT.
Tiga si Akemed deh. Akemed. Cip, amankan. Oke siap RT. Akemed. Cicing sia, ieu perintah Pak RT ya, kudu jaga jarak. Ini juga virus, dia kudu jaga jarak. Bisakeun siapa si Kosim. Akemed. Aya naon? Akemed. Aya naon? Oh tuh, hayam Akemed di bagian ku si Pace di Ruyu. Amanya. Aslina tuh di ditu. Buah-buah ucing teh Nur ge di bagian ku si Pace. Cip, amankan Cip. Ayo siap. Gembok tah siapa cek? Hak hantah si RT Kemed di si Hansip. Balik ke mama. Teh ka dieu teh. Naon? Itu siga si Pace keur ngabegeran hayam. Mana? Tuh itu. Lihat urang amankan. Siap. Ah, sia boga kena pikiran hayam urangnya sia. Lain kemungkinan hayam Pak RT. Dititah ku si emak mencit hayam, ngadaguan si emak di dia teh tuh keur nyokot peso ka ditu si mana ge. Ah, tong alasan. Tong alasan. Cip, amankan Cip. Siap RT. Oh, aduh. Ini kan kebenaran sok goblok dari tetangan ku aing. Ceklan Hansip. Aing mun gawean. RT, hubung. Oke, Sim. Itu tamu si tu si emak. Mancit saya tuh ngomong-ngomong sih teh. Juga tanya ku nyokot peso. Ya, Sim. Iya sih teh. Terkait. Wah, Mang, kenapa itu, Mang? Wah, ini Paleman sip. Mang, ku aing sih. Aduh, Mang. Aing juga keur ngabegeran hayam untuk ieu, Bang. Cicing sih teh. Cicing sih terkait. Aing rudet ngakasih ya. Mah, tuh, Mang, Cicing. Nah, Tuh, jaga si Desi, Mang. Desi kerja mana? Pukulin ka Pace. Tarik. Aduh, apes deui di udang si Desi. Tah geuning ASRT cicing teh. Nonton kona. Action. Banyak penonton, guys. Dah nomor guys. Nah, ini nomor guys. Pak, mendukung, Wak. Mendukung ke. Siap, hatur nuhun. Jeung Kemed. Itu pesan.